Bismillah, alhamdulillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi simkuring nuju aya di Pangandaran di hiji tempat puseurna para wisatawan balanya rupi-rupi kamonesan di Pangandaran ya. Kalebet aya rupi-rupi anggoan. Jantan emut karena kawih sareng tembang simkuring teh aya di tempat teh. Jantan di budaya Sunda aya disebut tembang sareng kawih. Saurji teori gampil ngabedakeun tembang sareng kawih mah. Pemi tembang mah kacapi ngudag-ngudag juru tembang kumargi patokanana parantos maneh gitu kan. Ari kawih mah bebas gitu kan. Janten anu kawih, juru kawih biasa gudag-gudag kacapi. Tapi aya deui pupuhu lingkung seni gudag-gudag sinden wios temada duarna pos lalagasan gitu kan. Ulah teh dalang gudag-gudag sinden nemung duarna tos limbitan gitu kan. Si penting hoyong rada papanjangan nyarios perkawis kawih Sunda teh gitu kan. Emut lah karena hiji kawih biasana mangkoko nu ieu lah naon anu gampil mah nu anaki jimat awaking basa emak mulung Tanjung rebun-rebun subur tutubuhan beunghar pepelakan daun hejo lembok karaharjan lemah. Nah, buat itu kekan cinta nusanya jantan favorit kembang Tanjung Panindeungan sareng cinta nusa hampir sami senggolna jantan eta dua kawih kaya mangkoko teh abadi di ayeuna margi rumpakanna didamel ku ahlina gitu kan. Kembang Tanjung Panindeungan eta rumpakan didamel ku Kang Wahyu Bisana jantan rukun gawe pangarang sareng mangkoko teh tos lami gitu kan. Pak Gusur terus Pakana Yudi Brata Pak Wahyu seueur nama jantan ngadamel lagu ada beberapa lagu dikawihkeun ku mangkoko diagit ku mangkoko abadi malih aya hiji lagu atapi kawih kaya mangkoko anu kantos didamel lagu wajib di hiji partai waktu eta partai dipimpin ku Akbar Tanjung. Mohon eta tah lagu Akbar Tanjung Panindeungan. Cipu binga ya. Ayeuna tos katinggalan di Pangandaran nya rukun gawe antawis pangarang sareng juru anggit lagunya. Mangga tinggal itu. Tuh tinggal itu. Iya Pak Tatang sareng Pak Yus. Eta kolaborasi antawis Tatang Sumarsono ahli ngarang sareng Pak Yus Wildireja eta. Janten ahli ngarang sareng ahli karawitan. Moga-moga tiasa naon? Tiasa nemukeun deui komara kawih-kawih Sunda gitu. Ieu aya kitu. AA da. Kita kan kios Jamaroti nu kagungan Jaam Amelia teh. Disingkat AA. Ieu teh Cecep Eti. Ieu buktos jajan naon? Aya jejak Sepanuk gitu kan. Jajan kolaborasi Cecep Burdansah sareng ETRS teh. Sanes bunguko dina organisasi PPS sanes. Dina perkawis Jamaroti lah gitu. Jajan simkuring miharep koyana rukun gawe ieu para pangarang sareng juru lagu ahli ngawih kawih-kawih Sunda sing ngajomantara deui rumpakanna henteu lepat basajan sok ayeuna ku lepatna urang ngadamel lagu bakal patah akibatna teh ada simkuring naros lagu pok ame-ame kanggo saha kanggo budak maksudna mah sanes
Pok ame-ame kau kolot atuh. Mangga lagukeun. Pok ame-ame belalang kupu-kupu. Siang makan nasi, kalau malam minum susu. Saha nu minum susu puting-puting da budak mah sare. Tah eta lah salah satu contoh kumaha urang pentingna ngadamel rumah ka lagu tapi kawin nu sae. Atur nuhun. Simkuring tapi Fatur Rahman di Pangandaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.